sebenarnya mah minta maaf. Tapi baru dak dek kendung ya maafkan aing. Dulu guys si Siti keur ngalamun. Si eta keur naon? Bilbes eta keur maca buku meren. Angkeun yuk. Yuk. Itu baru dak ada kamar rananya. Pan siga ngomongkeun. Siti dia keur naon? Oh iya Siti dia keur naon? Sebenarnya mah aing minta ampura ka Dararia. Tapi Dararia hayang dong maafkan aing. Aing eta mau diajak kan jeung mangsa kecewa. Tujuan teh maafkeun bae jakarunya. Dah hampura aing. Dung aing manung ngahampura dia. Ting aing juga dah hampurakeun bae nya karunya. Dung aing manung maafkeun. Ya hendak aing hampura. Ya aing teh babaturan. Babaturan hiji ge siruk mana ge eueuh. Mana aja siruk mah ya bae. Aja siruk mah ge hanyut. Ngeunah beteng dia. Hampura burung. Enggak kulin yuk. Hai burung. Dak hampura. Dul doang anu maafkeun. Dak aing maafkeun bae yuk. Heuh burung yuk maafkeun bae cik aing ge naon tadi. Heuh aing jakarunya. Tayangkeun yuk. Hayu. Aing mah tunduh aing molor. Dak aing minta maaf dak. Burung dimaafkan ku ireng kami. Dak nuhunnya. Aing ngimpi. Bukan aing beneran. Mun beneran mah aing alhamdulillah syukur. Dari arek naon ke Dararia. Ya yang dimaafkan dong ku ireng kami. Oh hayang. Emang dari arek maafkeun aing. Hola. Alhamdulillah syukur. Tadi ge aing ngimpi. Pi dimaafkeun ku Dararia. Horeng mah kenyataan.